Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Ya Allah, ya ayyuhalladzina eling-eling jalma-jalma la tattakhidhu ulah ngajadikeun ulah ngalap ajeun kabeh al kafirina ka jalma-jalma kafir aulia kana jadi pirang-pirang kakasih kitu mukminin tanpa atau liyane jalma-jalma mukmin. Aturiduna nahangal kenarajen kabeh antaja'alu kana yang ngajadikeun arajen kabeh lillahi ka Gusti Allah alaikum ka arajen kabeh ku asih-asih jeung jalma kafir tanpa jalma mukmin nah ajeun ngajadikeun sultanan mubinan kana pertanda anu pertela burhanan yajinan kana ciri kana sotonden anu jelas anu nuduhkeun kana munafik ka ajeun kabeh. Nah erek ngajadikeun nah rek terang-terangan tetembrakan ka Gusti Allah bahwa anjeun teh jalma munafik dan kitu teh pagawe jalma munafik anu asia-asia jeung jalma kafir ge jalma mukmin. Innal munafiqina saestuna li jalma-jalma munafik eta fidar kilas kali aya dina tempat anu panghandapna minan nari tina neraka kena teh jadi ulah kikituanan sebab kena kacap jalma munafik da ari jalma munafik mah engke teh dina panghandap-handap dan neraka qoluha dasar neraka walan tajida lahum nasiro walan tajida jeung moal manggihan anjeun lahum pikeun jalma munafik nasiron kana anu nulungan tina siksa Gusti Allah kena teh moal bisa ditulungan lamun paeh teh kadang keur munafik sebab munafik mah jero nama kafir luar nawungkul ngaku Islam illal ladzina tabu jalma munafik tempatna dina dasar neraka moal aya bisa nulungan dina siksa Gusti Allah illal ladzina kecuali jalma-jalma tabu anu tarobat di jalma-jalma tina kamunafikanan wa aslahu jeung ngabeberes ilatina kana pagaweanna wa tasamu jeung nyekel pageuh ilatina billahi ka Gusti Allah kana aturan terkecuali lamun keur hirupna tobat tina kamunafikanan nya pagawean dibeberes nyekel pageuh kana aturan Gusti wa akhlasu dinam terus ngaikhlaskeun ngabersihkeun nyucikeun kana agama ladina lillahi an saukur kana Allah bersihkeun tina hiya jasa lamun anu kitu mah jalma munafik tadina tobat amal hade nyekel pageuh aturan Gusti Allah ikhlas beragamana eta manu kitu mah faulaika ma'al mu'minin nu kitu mah kena bareng jeung jalma-jalma mukmin barengan menikmati perkara-perkara anu dipikeun ku Gusti Allah ka jalma mukmin di mana di surga Gusti wa sawfa yu'tillahu wasawfa yu'tillahu al-mu'minina ajran 'azima wasawfa yu'ti jeung sakedeung deui bakal
merek saha Allah subhanahu wa ta'ala al-mu'minina kajal-jalma mukmin ajron aliman kana ganjaran anu gede ke di akhirat. Naon buruh nu gede di akhirat nyatana surga. Surga teh tempatna nikmat, sakabeh nikmat aya di surga. Nikmat naon bae aya di surga. Sakahayang pokona begitu di surga. Lamun hayang nikmat hirupnya ke di surga. Ai di dunia ulah nikmatan teh. Ya, dibatasi di dunia. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Ma yaf'alu tamida masahalu sallallahu ta'ala bi'adzabikum. Ma yaf'alu ma'riman perkara yaf'alu nadam sallallahu ta'ala bi'adzabikum kalau nyiksaan yang kabeh syakartum lamun syukuran alanjen kabeh kana nikmat-nikmat Gusti Allah wa amantum jeung iman alanjen kabeh ka Gusti Allah. Terusna naon ai lain moal nyiksa Gusti Allah lamun aja syukuran jeung iman. Wa kana Allahu syakiran alim. Wa kana jabuk sallallahu alaihi ta'ala syakiran dan anu seueur nampi kana amal-amal jalma mukmin. Itu kunaon ai syakiran teh malas kitu nya ngabales syukuran dan anu seueur ngabalesna ka jalma ka amal-amal jalma mukmin kunaon bil isabati bere ganjaran moal dimemorekeun saeutik-eutik amal sok sadaya sakepul oge itu amal nu leutik itu pasti aya perhitunganana aliman Quran maha ningat ka makhluk Gusti sallu ala nuri Ahmad nuril manazil ya Muhammad